Gimana ini atau udah berpoe-poe teh dengan sangu teh ini aja. Daun sampe lagi. Mana selaki belum dianterin deh ke sawah ah. Bingung jadinya teh dengan sangunya ini wae. Daun gedang, daun sampe. Daun gedang, daun sampe. Kalau di Paraban itu selaki Paraban yang hanyir-hanyir burutnya kambuh lagi. Ngegedein lagi. Bagaimana kagak itu tuh kalau malam ngeganjel terus kagak enak jadinya. Tapi nggak apa-apa lah, Paraban ini aja lah daun sampe. Dirawatannya udah tinggal diolahin aja sekarang. Aduh mau diolahin pakai apa tuh ya? Ininya juga atuh. Gasnya udah habis. Mana kasihan salah kita belum nyatuan dari pagi. Parunya meren udah langlayusin merenan di sawah sekarang. Ini senenya kagak hurung-hurung atau gimana ini atuh ya. Tuh si ece eueuhnya lamper. Mana lakinya udah ke sawah atau belum ya? Sabanari laki masih di kamar, ngelek bae di kasur. Kerja kagak apa kagak, kita yang jadi bini babak belur tiap hari. Salakinya gitunya, salaki mana namun. Iya kayak begitu. Ini teh kata di Ramet di itu bayar berapa? Di Rabete iya dibayar. Kumaha kabarna si ieu? Si Narsi Lah kagak si tahu. Edo Masih di rumah meren. heueuh nya. Geuning sok tara kapanggih. Sok ketemu teh jeung maneh. Jarang ketemu. Jarang. Heueuh nya aya kabar salakina si Narsi kumaha ayeuna? Saya cenah mah cenah burut-burut keneh we salakina teh teh kencager. Burut keneh wae. Eta kadeupanan naon mun parap eta teh lalap. Kanceun. Oh, kancu. Itulah salakina si Narsi. Heueuh. Ini orang kadang ngabarkeun yuk. Orang tanya si Narsi ka mana wae. Yuk. Heueuh meuni tara kapanggihnya. Naon nih? Ai si Narsi ka mana pamajikan? Aya di imah. Geuning tara kapanggih. Teang ge ka imahna? Pararanas nya mon sanggup. Ih, ganteng banget. Aneh. Bukan Eta cek burut urang apa naon? burut kene kan Iya. teh cager cager. Burut. Aneh. Burut kene. Emang iya teu bisa diubaran. Cenah cek si Narsi. Masuk di Parabanan wae. Di Paraban daun sampe ku si Nyai. Bukan embe. Ya Allah. Pantesan burut wae kan wae nya. Ai nu burut mah ulah ka daun sampe kanceh deui. Emang naon ubarna? Gedean eta. Dagor-dagorkeun. Kana naon? Ada linggis. Ih. Ayo ge geus ngobrolna itu tuh anu ieu. Yang geus satu ah. Adia, Neng di mana? Neng na ieu. Aya geus sabaraha bulan teu gawe. Geus aya 2 minggu mah. Oh, terus pantesan di Paraban daun sampunya. Gawean Ieu nya si Narsi teh sok ngomong wae cenah ge sakapeungna boga salaki bosen cenah beda burut. Ai kan salaki mah kumaha pamajikan. Maha teu nyawa anu di tukang sinarsi kumaha. Emang kumaha? Sok ngomongkeun cenah burut wae peje burut-burut ge bekian banget cenah kitu. Ieu ge nang hayang manehna. Burut teh menang hayang. Heeh. Cenah ge henteu puas. Atuh ngaganjel. Tapi sok ngaganjel gitu. Kumaha ge tah mah bisa-bisa. Mal hayang kawin deui kitu. Ka anu lebih alusan ti si Narsi. Lebih halus, lebih loba gede parawan gitu, nya roh. Pan itu usaha mah bingung meureun. Atuh kan loba anu bisa maraban. Karena salah usaha kan enak keur ngebon ieu kayak pelakanan mesti dijual. Ai untung aya duit. Pan lila neng. Atuh hajin teh nya. Hayu Kang, ai rek ngilu mah daripada HS wae di imah. Hardolin wae gawe atuh anggur mah. Ai mah siapan
Hanya SD mah ge bari kukumbah naon jadi sidinya sok karambet wae geuningan. Ih, atuh nah ulang ngagas nah. Pan aya ke sa aing keur SD mah. Ulah di imah wae atuh anter-anter mamah atuh. Hayu. Ngarambet. Daripada bawe mas Ngan gawe ya. teh hardolin we dahar modor ulin. Hayu. Daripada bawe mas ya mah. Lain nah make sarung. Heupan beuran di tibang deuk ka sawah. Ganti heula nah. Mana itu teh aya saha. Mun kitu daek nyeusehan. Moal nyandung ieu wing ge moal. Heuh, Ngan bawe. kade ulah ieu. Bawe mah sia teh. Aing masia nanaonan sia. Naon mas ya? Mane mah ka mah teh meuni tega. Mas ya tidak anak naon lempang teh nya ada kagawir. Ieu sendal teh kuna naon? Sendal pada nang meuli kamari di tukang geblong. Can lunas eta teh aing nyaho mah. Bari ge ngutang wae. Atuh kumaha mah eta daek gawe. Nyaho bapak teh gawe. Buru urang ah. Tuh bahe kopi nage. Pepes meureun. Tuh. Kopi na leungit. Tuh tingali termos ge kokot kieu. Matakna digawe atuh. Engke urang macul kudu macul. Ayo Ayo atuh. macul emang ibarat duit coba. Katinggalin manten ke ngarambet. Tiheula, tiheula. Rentok. Ayo atuh sarekan manten ku si ieu. Aing boga anak parawan dengan molor kirang bara atau bantuan Mang Ngejo sateu nyai. Ih, mami minta aci rek meser kota. Mami. Sia hakana nu ge jeung tembang. Aing nyebut ka aing mami. Mami, mak we sakalian. Ih, tegaul ah. Tuh kan gitu aing budak ayeuna mangan gaul we. Aing naon artina gaul teh da teh nyaho. Ieu, mak rek anteuran heula ka sawah ka Bapak sia. Tungguannya, ieu. Emang si papi teh kudu dianteran wae gitu. Ke mami rek anteuran heula ka papi, nya. Heeh. Tayong ke macan paraban ieu. Ulah henteu bising pae jeung anak macan menang kamari, menang COD-an tah. Mami neangan di Tuh, minta aci heula mami jang meser kota. ngan acis we kota ka ditu ka Jakarta meulina. Hayang kota we jadi mau kota kampung. Ih, si mami teh korek. Bapak sia hayang ngendaang nya. Ke ku mami nganteran heula ke lah meuli kota mah. Isukan nya. Ulah kan kieu. Mami rek neangan heula injeun mun ka barudak tugan meunang. Kan atuh leumpang teh meuni para tingali nyedek-nyedekeun wae. Oh atuh nambah. Heula atuh Aing bakana budak geus eta meureun. Geus lapareun. Ih, ceu arek ka mana? Astagfirullahaladzim. Ngaruruas wae atuh. Rek nganteran itu bapana budak candaan. Isuk mana ka sawah. Emang di mana? Ka sawah rek macul cek. Eta salaki. Iya. Sep geuning. Tara katingalinya, gawena teh SS we, hardolin. Aing hese paling ngeunah tuh da. Eta tutupan nah bau Oh. Maya tuh meni bolu nah meni loba bulu. Cenah ka mana? Nganteran bapana budak. Di sekali antiran geus na ieu wing kahangdah ieu na ieu. nyerahkeun wae bapak mah nih. Ih, Dipan lapar mas sia sia teh. ulah ngaleuleuh wae ah. Kalau leungit naon nih dong di imah nage kejo doang dengan eueuh. Sugan kasih euceu mah aya. Tek pasea mah dong di aing di ditu. Kalau itu mah kan Ipan urang teh ka sawah meureun. betul ngadon pasea. Tuh aing mah geus boga parawan keudang boga minantu. Bodo amat ah. Jeung urang nu kadua we. Wis, ye. Wis, cicing heula ieu mah boga parawan cina. Maksudnya Wah, jeung jodohkeun jeung anak urang ke gitu. Ih, bolon kene anak urang mah. Moal diberekeun ka keranjang bolong. Arek bareng moal. Ayo. Ayu. Urang ilu. Manyar ka Urang es wae. ngobrol jeung parawan we. Ayu ah. Aya boga parawan cina. Kita bisin kabura parawan aing. Kieu boga tutup teh. Capek sorangan di mah gua. Suk-suk mangkat nyarit, balik nyarit nyangu. Mana mah di masih ngopi we. Eton beuki teuing, coba mun teu beuki teuing masak meureun. Ala rampun aing capek gawe teh. Yang paling jualan sapi teh. Udah tinggal 2 teh. Tilu jeung danten tuh hiji. Naon deui? Kok gini di paraban sih? Teu di paraban teh sapi tisuk teh di paraban. Coba penting. Kata itu. Mak, geus mah di paraban wae. Enggeus sia, enggeus ngeunaheun. Mun jam baraha na, Mang? Ngurus, eta geus jam 3. Jam 3, mun jangan ngopi atuh, Mak. Si bapak man ngopi we. Ya mun jangan mariet ieu sirah. Mun sapi doang di paraban teh, Pan. Usaha embung pada geus kitu mah. Engke cagi sorangan ieu mah. Cager sorangan. Tak ulah
beki-beki ting, sia teh kengkong-kengkong ge penting teh. Ah, di dengan nya nampangan wae ah. Ih. Teu hayang teuing aing dirajahan sia. Hayang ge tinggalkeun mah eta mah. Tinggalkeun paling dijual sapi teh. Ge jeung ngawinkeun bujang urang. Ngawinkeun teh keneh dikawinkeun. Eta geus boga kus kieu makan urang rada tenangan. Tenang sia nu tenang mah. Tenang Di imah kumaha. ngalumpra. Awewe mah isuk-isuk ngejo mangkat ka Tegal ngarit balik ngejo deui. Sia mah kopi we. Ya kan eta geus pagawean lalaki pan, ngopi-ngopi mah. Heeh, resep ngagawe ke pamajikan teh. Geus eta tinggalkeun mah geus balik wae geus. Dengan berobat aing cangkeun empuna teh. Mau boga duit apa? Teu boga duit lain. Heuh usaha takna ge. Ya usah dek lagi sanu dek narima. Kana lakian beuki panan. Kitu-kitu ge. Geus karunya tuh sapina. Parabana tuh ya. Aing dek hartai heula ka teh dek ngopi mah. Kopina ulah loba teh bisa cik wae. Ari itu emang boga sawah di mana? Gila ini ka sawah itu ngarambet. Ngarambet. Heeh. Murah ngarambet kayak kieu. Ayam teh asap gua alajim. Lahunan atuh. Ai si euceun naonan atuh. Aing matakan bukan tang si ieu tong balangan. Dago. Henteu itu kosna teh salaki aing apa? Nya, atuh eta jiga keur ulah elel. Jeung si Saru jeung si Mumun geuning. Ah si euceun mah eta mah geus pasti selingkuh. Selingkuh eta mah ceu. Sabar. Ayeuna urang henteu Mun didinya selingkuh digantung tak kacikur. Ngatau ge we sekalian. Tapi itu bener salaki aing. Bener, arek sampeurkeun. Gedeung urang teh heula. Dah heuh. Nya. Tah si Mumun jeung si Saru burut-burut gedemen geuning ka salaki aing. Pabrak geus ayeuna hayu. Didukung. Teu meunang di ome-ome bener. Ajin urang ngadukung ka dieu Ulah urang mah. ieu mah nu batur kayak dicarekan di jalan. Emang tadi candaan terandahan. Encan, biasa jam sakit esok nganteran pamajikan. Sok kebiasaannya Sunarsi. Bapak sia. Kieu we meureun pagawean teh nya di sawah teh. Narurus tunjung. Teu mah. Iya. Iya naon? Kade nyamperkeun ka dieu. Aya awewe. Aing nyamperkeun ka eta saruana mah meureunan. Maneh saruh Mumun. Pengen burut-burut gedemen. Wah, kaciduk sia. Aing mah lain gitu, karunya ti tadi can diberedaannya. Sakit satu hatu aja nah. Kemarin kan aing dibere dahar. Aing maneh. Dibere daun sampo Pantesan salah kisah burut wae. Ye cek calak sia cenah sia joledar boga pamajikan. Yo. Kunaon kumaha aing teu dibere daun sampo atuh. Sekalian ku aing dibere lauk asin ge langsung kanceh burutna gede deui. Atuh mata kanceun dibere lauk asin ku sia. Lah kumaha tuh udah dibere dah gimana teu usaha. Ngan usaha macul-macul doang. Karunya ye. Hei balik. Usaha keke. Hai, mah lagi sering punya aya curhat. Curhat Curhat Era euceun era ih. Euceun era. Kita Karunya disana. Era ku jelaskeun tah. Boleh ikut campur. Kana jelaskeun. Cari. Yo di sana ceurik doang. Heeh. Karunya teh maneh teh. Orang salkinan mah curhat. Heeh nya. Orang kan lagi kasalkinan nyamuk. Mata-mata bayawak maneh mah. Mana nek jadi awe naon maneh? Padahal ada burut-burut teh legit meureunan. Ulah salingkuh. Kabarnya Nyai mah teu kuat aya salingkuhan mah. Ai burut mah nyanyi mah kuat. Tapi ai salingkuh mah teu kuat. geus ayeuna mau babalik ieu. Bisa bawa balik tabur. Bung. Bawa balik si beunang mah ieu dicekelan keneh wae. Oh emang na atuh Laki eta batu mah oleh oge. atuh. Ini masalah atuh saking sakarunya nyemun. Geus bawa balik tuh karungan. Macul ngaduluk wae ku sia teh di Paraban, Nyaho. teh dibere cai. Joledar. Pan ieu tarek nganteran meureun Saru Mumun. Telat antarana. Heeh. Ya, ari maneh teh dempot tuh. Mun ngagayot kitu gede badag. Teteh geus gede deui ya teteh kamari di Paraban eta luk asin. Mani mah dipoyong di lebok Saro. Iya, nya meni gede. Kunaon emang ieu teh? Seureut tawon. Apa Tuh, beuki teuing. bukit teuing hadena Ma, aya boga salah kita perhatikeun. Pan Tuh, nyaho ulah hayang make capek. doang. hadena pamajikan urang mah ieu teh. Ya, Aya capek-capek teu Ganas-ganas dianteran teuing. lapar. pan aing teh tah nganteran tah ku aing di Paraban kadang deui guys ya teh. Aing mending ngahana-hanakeun pisan sia teh. Dia ada di Paraban Laja. Banyak di Paraban Laja, Ma. Apa keur ngubaran Burut meureun ieu nya. Tah eta pan aing teh ngubaran sia burut teh bertahun-tahun Yo, teh kencager. kasawa batur kapanasan Paraban. Oh, kapanasan ka hujaya girimisan dibere Laja. Abe cager burutna tadi nama. Asya demen mah heuh kopo atuh.
Nu urang mah leutik tuh. Dek nempo. Bung aing hayang nempon lagi. Soalnya ulang lah. Nu leutik masa digere-gere meureun. Yang penting apa majikan sebel. Itu Ih, sobat para banal Teu sudi aing Sebel diranjang. teu sudi aing di salingkuhan mah. Aing nek balik mengen ge mangkat aing ka Arab aing kieu teh mah. Jorek mantap mah nya. Panguruskeun. Balik mal maneh. Tas karung asa lagi Aing sia. kumaha aing. Imam mas ya urang mah pas ya. Resep kieu mah ya 60.000 teh. Maneh mah resep meureun di teh bioskop sia teh. Ain mau balik tik Sudi aing mau balik bisa lagi. di gua ada andekku si Salo si Mumun Oh, kau PH-kan. Sudi-sudi ada kamera bengis. Heeh nya. Aing di kamar beda deui atuh. Ulah ngomong eta. Takangnya setau lah yang ninggakeun wae ai beungis beuki mah beuki wae nyemun. Geus anu diributkeun. Bawa balik bae ya. turun Bawa balik tak mau balik kalungan. mau balik Masih ada keneh. Narima bapak. Kumaha deui atuh bapak sia ada sia teh legit ku aing teh teu ditarima kumaha. Udahin batur mah kos kitu teh. Aing ngomong ka batura. Sagala nu ditinggak-tinggakeun. Cek saha aing manehna teh selingkuh mah udah Di moal tadi ngomong udah ditinggalkeun. Heeh, tadi ngomong tinggalkeun. ulah di komporan wae nah ha. Kenyataan kok. Heeh. Ece urang sok nyen fitness nah atuh. Fitnah. Oh, fitnah. Urang mah lapar ya teh ngadanya ribut teh. Kasih mangan kahakanan wae atuh. Tadi cek urang ge aya parawan mending ngomong parawan nah itu anak. Parawan aing eta teh, bapak sia tuh parawan rek dihareunya. aja. Aing manggil bae serakeun aing teh lah tuh. Teu kuat aing mah. Boga salaki teh burut-burut ge beuki ka awewe keneh. Aing kitu mah mung aing kieu mung kok tah ka sia. Ma ulah kitu, Ma. Aing mah teu kuat aing kitu. Aing teh nanaonan bapak sia. Tungguan heula mah urang jelaskeun. Teu kudu anu dijelas-jelaskeun. Bung aja teuing teh carana mah teu sudi nyeri hate aing teh. Oh, urang jelaskeun heula, Ma. Cik bapak ge urang jelaskeun. Bung aing gitu mah aing nyeri hate mendingan aing serahkeun wae.